Yo hari sekarang aja ya bakat pola kunjung itu jeung naon atuh daun sangunya Gusti ya Allah. Kurang koreh nanaon kudu nyisikan naon atuh itu. Kalau anak nyisikan daging atuh nyisikan ikan kangkung eta tawa daun sampur. Ya maka pisan lalabok dapat bahaya atuh itu ya. Gusti Allah ini sekarang yo. Kudu kumaha atuh itu ya. Kalau kabar bingung itu kemana atuhnya nengan lalap ya. Ningali daun sampah dihalup di sugan ayaan saya kemarin mah. Astagfirullah, geningan beak ajeng daun ajeng tangkana ge teh. Mana pucukna ke eueuh jeung dahan-dahan naon ke daun samput teh. Yo atuh kudu nyangan nahaon itu nya. Asa inget ayeuna mah di balong si Ohang teh kangkung harek ngala. Ya Gusti atuh bukan ayaan anu si Ohang teh kangkung harek ngala. Mana si Ohang lagi eueuh geningannya. Iya kangkung nama ikut barada bu. Tapi si Ohang nama eueuh ka mananya itu? Si saung eueuh sasaha itu. Kumahanya ancur bae ke tungala. Cepet marontok yo kangkung teh euy. Numpang eueuh si Ohang na harek mundur sing loba. Nah, cepet marontok Alhamdulillah ya Allah. Ikut sararep pieu teh wah jelema dihan. Si Ohangna ka mana ya sare gitu. Yo da lamun aya sayur mek jeung laukna dialai teh lauk ke loba yo jairna pot baradak. Kan eueuh sayurna. Pot sagar ikut baradak kangkung teh. Iya kangkung man ikut baradak yo. Loh, ikut baradak yo. Mir, naon ieu? Ih, bring. Lihat ada tai nih. Mesti saha teh? Mir, Ohang sia jadukan ka aing. Anjing jauh sih ada rek. Sia ka sopan jadukan ka aing. Anjir.